Cek cek jiwa lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pawargi sadayana Rampes. Tupang deui di Padaringan Channel. Alhamdulillah studio Padaringan Channel sumpingan salah sawios wargi urang Gede dia mah. Gede no. jalmi ageng ya mah. Janggung nih. Ketinggal senal lagi nomor 45. Wargi urang anu gaduh pakasaban lain pakasaban berenya naon teh naroskeun ka Aspri teh sebagai pemerhati kota. Pemerhati kota Bandung. Sosial di kota Bandung. Kumargi nanti orang aya dina rohang naon urang cenah ngabajigur. Ngabajigur. Ngawangkong bari ngaji jeung guru. Ngabajigur. Kita aya bajigur na oge. Anggap aja bajigur. Alhamdulillah ya singkuring ngaraos karugurugan madu. Kagunturan madu karageragan menyan putih. Nah biasana nu sumping di dia teh nu kantos teh tukang nyawer. Canoli imah rada biasana seniman singa. Pokona anu aya hubunganna sareng kasundaan we gitu. Alhamdulillah ya nak. Rada naik. Tapi urang gegelis panon heula para wargi heula. Bilih gitu kan nu dibahas urang mah tetep anu ringan-ringan, ringan tadi itu. Bilih kata, "Wah, ieu mah." Gitu. Siap. Sok mangga lajeng. Tah, jadi gitu. Langsung we nepangkeun atuh. Mangga tuh. Bilih urang sina nepangkeun heula. Tapi urang kada di watesanan urang ngabahas naon gitu. Sok sanajan ringan tapi urang teh hoyong nama ngabahas teh anu rada naonnya ngaaseupan gitu ngabujur aseupan gitu runcing gitu ngaruncingna urang ngabahas Bandung tempat urang ini paminggihan mangga mengersa hatur nuhun nepangkeun abdi Iwan Hermawan sok di sauran Iher singkatan Kang Iher pemerhati kota Bandung nya margi ya aktivitas kegiatannya di wilayah Bandung sareng lumayan rada kenal lah sareng birokrat sareng wali kota wakil wali kota ya anggapnya bobotoran ngobrol gitu nya gegedean teh rencangan ngopi lah gitu. Berarti Kang Yarmo orang Sunda aslinya? Orang Sunda asli. Cuma kumargi namina pengulangan teh gimana? Tek dungdung teh. Iwan Hermawan. Denny Sopriatna jauh. Orang Bandung. Bandungnya di mana? Bandung tiga not. Abi gaduh guru ngaos rada aratel gitu. Namina teh Yana. Kadang mah Yana Mulyana ieu mah. Mulyadi. Yana. Mending eta karunya mah Lili. Biasana Lili. Bilih ka dieu Lili Surili. Surili mah ayo wow Pak Lili wow kedan mah Sujarwo meureun ka Jawa oh ti Jawa gitu enggak Jawa Barat Jawa Barat wawona nganggo wawo kungkul gitu ya itu alhamdulillah kersa lumpaheun ka nya jadi teh masih kota pengersa sok sanaos di pinggiran terusnya sakit kabuk kesanana tadi ninggal gitu. Jadi pami di dieu mah cocok pemerhati kota teh. Jadi kan di luhur. Di luhur katingali kota teh. Cocok pemerhati kota. Pas gitu. Pas gitu. Nah, sadayana gitu. Katingal sadayana. Gitu geuningan. Dan sok atuh kawitan. Atau sedih kawitan. Nah, gitu. Pangitur aya sababaraha tarosan anu patalina sareng kota Bandung Kang Ihernya. Mohon. Da asana mah tetep teuing gitu sesuatu gitu. Orang Sunda misalkan di kawitan ku lah orang Sunda mah somea HDKC mah. Tapi ninggal dina kahirupan orang sadidinten utamina orang Bandung sok kadang-kadang sareng tetangga teu kenal gitu. Tak kumaha tah
kamandang Kang Iher perkawis eta somea HDKC mah teh di perkotaan siga kumaha ayeuna kieu gitu. Sampai HDKC mah teh orang Sunda umumna gitu nya. Tapi kan di zaman ayeuna di kehidupan teh rada individualis di kota Bandung metropolitan, di mana-mana, di Jakarta, di Garut, di mana-mana ngumpul di kota Bandung. Memang aya kemungkinan eta rada bergeser. Tapi ieu teh bagian yang nu kada dipertahankeun nya bagian. Nah, kunaon rada bergesernya gitu. Ku kehidupan kesibukan. Angkat hanya enjing dur berduga ti subuh deui ka magrib gitu nya. Janten interaksi antar masyarakat teh rada kirang. Makanya di Bandung teh siga metropolitan nu sanesna, siga di Jakarta gitu jarang ngumpul di mana di pos ronda ngumpul gitu. Nah, rada geser tah. Someah nage memang rada terbatas di kalangan sepuh. Kadang-kadang mah ningali orang Bandung teh nya kan bahasa nu terkenal ti orang Sunda naon coba sebutan? Anjing. Kan eta teh gambarkeun somea eta teh nya. Ya, orang teh ulah normalisasi nu kitu. Ke sana orang Sunda, orang luar diajar bahasa Sunda teh nyebut bahasa anjing. Duka ti mana sejarahnya duka Situmang. Nah, HDKC mah ge ya panginten ayanya masih bertahan di lingkungan masyarakat nu guyub anu pemukiman padat. Tapi di komplek-komplek tos teu kitu. Malah aya nu dongkap ge dicurigai. Tapi pami abi ieu nya ninggal gitu. Kan tadi salah sawios karakter orang Sundanya sampai HDKC mah DP anak pastor. Tapi pami ditinggal mah eta teh sapertos orang Sunda teh naon nya? Janten lebih mengutamakan welcome lah gitu. Nah, kira-kira Pak dina zaman ka ayeuna teh tadi kan tos individualisme. Masih relevan deui teh gitu. Hawatosna teh pami ngadangu nya dina berita tapi podcast sanes sapertos wargi urang geuning kan di Jakarta Betawi teh kan ini terus di pinggiran gitu kan. Jadi kasih ku junti. Nah, kemarin karena orang Sunda teh tadi somi HDKC mah DP masuk panginten benten sareng wargi urang misalnya sepertos Medan gitu nya atau anu tegeun kesana namanya. Mohon ada orang Sunda kan sepertos teh rengkuh. Nya rengkuh gitu nya seperti. Ya orang Sunda paling kiat gitu nya anu karakterna kan ramah. Memang someahnya senyum sok aya orang Batur orang di mana di luar kota misalkan naros alamat ka orang Bandung pasti ditampi gitu teu tersinggung gitu teu masalah teh teu diabaikeun gitu kasaha wae gitu kan. Nah citra pertama orang Sunda mah nu pertama teh senyum heula. Nah eta nu ciri khas orang Bandung. Coba ka Jakarta naroskeun alamat kadang-kadang mah naroskeun ka penduduk pribumi disentek gitu ya disentek teh bukan urusan saya kan gitu ya itu kan orang Sunda karakter kayaknya apanya bumi nasi bapaan di paling mana di paling itu pas caket acan caket lah kayak gitu mikirnya gini padahal tinggi pasir gitu kadang-kadang gitu ngaregeregan anu ieu pan ngaregeregan anu harus kita caket paling dinya kumaha tos doang atos gitu ya nah jadi tara nyusahkeun lah padahal beberapa kan kadang di daerah nu rada keras mah nunjukkeun jalan ge sanes panangan gitu ya. Tapi orang Sunda mah kan malah kieu nunjuk nage gitu kan. Berarti selama masih relevan sebenarnya. Masih relevan. Ya eta kan bab akhlaknya, bagian akhlak. Janten nu katinggal, nu dianggap zaman ayeuna beuki ngipisan gitu ya. Eta bab akhlak, karakter anak Gen Z gitu, anak Gen Z disebut teh anak teh kurang berakhlak ka orang tua ka naon gitu nya. Nah, di budaya Sunda mah eta teh bagian nu janten nahan karakter sebatas orang teh barudak teh hormat gitu ya. Alakna ayaan. Nah eta memang peran di bumi, peran lingkungan. Dia mah aya petekon eta teh ngawat-ngawat kesanan supaya henteu kamalinaan terus gitu. Tapi
kinten aya upaya naon tah nu kinten-kintena urang anu udah dilaksanakeun ku urang dilakukeun ku urang supados generasi urang oge apa samaya hari kasehan geus dikurang. Janten aya hubungan budaya mah aya hubungan antara akhlak ya karakter jeung bahasa. Oh, teu tiasa ya kan ya. Iya. Bahasa Sunda jarang digunakan gitu ya ku barudak ayeuna di kon orang Sunda gitu. Orang Sunda saha nu ayeuna nu namana Asep moal aya. Asep orang Sunda kurang kali nyari gitu. Mana anu menunjukkan Sunda jarang kan. Tapi sok sanes gitu Pak. Namina misalkan Jian Al-Fatih ditamina Udin. Dia dipanggil nama bisa kedik gitu eta Utep. Nah gitu kan kemudian aya di dinya sesa-sesa nanti. Eta bahasa Sunda terus di umum deui nya di lingkungan di Anggo eta teh berpengaruh kanu karakter kado tadi akhlak di orang Sunda. Nah eta teh saharusna kunaon beda benten jeung orang Jawa misalkan. Orang Jawa mah di bumina itu kan sareng sapote ngobrolnya bahasa Jawa. Makanya orang Jawa ke Bandung misalkan orang Jawa kumbara di Bandung Jawa nanti masih ketinggalan. Kurang diajak ngobrol bahasa Indonesia deh. Kurang ngobrol bahasa Indonesia. Orang mah mun aya batur teh diajak ngobrol bahasa Sunda. Menyesuaikan sareng tamu. Eta meureun samaya hari kasemah teh bisi heseun gitu bahasa Sunda ku urang bahasa Indonesia. Kalau pisan ku simpuringnya upami ka pasar di Jawa gitu. Diajak ngobrol teh bahasa Jawa gitu. Kamu di Bandung kumaha? Di Bandung hanya bahasa Indonesia. Mang ini berapaan? Mang ini berapaan gitu. Orang Jawa pernah ke Jakarta bahasa Jawa. Gitu. Nah, orang Sunda gitu tuh jarang. Orang Sunda mah nggak menyerap bahasa Indonesia. Marga Kemon Raya, marga Hayu. Ayo orang Kemon, mari kita Kemon. Penyerapan itu orang Sunda mah babari bisa gitu. Misalkan seur bisa misalkan pere. Pere kan ini bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Pere padahal urang mah pere teh libur. Sekolah asal katanya tina School. Kabilator. Orang Sunda sok gampangkeun segala pengucapan salah satu karburator jadi kabilator. Sendal jadi senal itu sederhana. Bandung Kalemang enggak. Tapi deh itu pangalakeun itu naon dogan. Padahal asli mah the white gun. Oh gitu. Aslinya. Dui gun. Gitu. Eta gitu. Nah, terus dia bangitan Kang Ihar ya puntennya pilih aya backsound atau napi ambience gitu nya. Kita ciri khas di Pelomuran gitu nya. Nyanten di kota mah kadang rajin ka kafe nongkrong gitu tapi sareng tatanggi tegaul benten sareng di Pelomuran jadi di badai ngumpul teh tekadah aya urusan resmi gitu nya kadang ngalangkung ada nyupanggeula nuju Barotram tadi payunnya nuju Barotram gitu. Nah pemi di kota itu memang karena tuntutan zaman atau napi persaingan kadang menyebabkan gini kota mah keras gini jadi budaya Sunda guyub naon gitu teh kakikis gitu kan apa karena urang Sunda na teu tiasa ngajagi marwahna pangintennya atau napi memang faktor eksternal anu tadi kota mah keras dengan individualisme gitu kan sehingga si budaya Sunda eta teh perlahan kakikis. Abdi meninggal di ini orang Sunda teh kebiasaan menyesuaikan diri, adaptasi ka batur. Janten teu keukeuh menyesuaikan we misalkan aya kebiasaan di perusahaan, disesuaikan we kebiasaan perusahaan teh tara bawa adat budaya Sunda gitu nya. Sami di lingkungan eta adaptasi nanti ka batur tadi lamun batur bahasa naon gitu ya, orang bahasa Indonesia ameh batur hartoskeun. Nah, eta teh membuatnya orang Sunda mah jadi bukan inferiornya, jadi eleh gitu secara budaya. Jadi gampang diinvasi budaya teh gampang gitu. Nah, eta catatan nu ku urang memang kedah di ieu nya di titenan gitu. Upami kebijakan mah harus aya intervensi kebijakan. Kumaha carana misalkan budaya Sunda teh bertahan. Contohnya perumahan. Nah, desain perumahan teh kan diserahkan ke arsitek.
Tapi upami pemerintah perhatian mempertahankan budaya Sunda. Nah, karakter di Sunda teh upami pemukiman siga kumaha supados masyarakatna guyub misalkan fasilitas umumnya kedah aya pos ronda posisinya di mana gitu, masjid tajuk kudu kumaha gitu. Aya mah kan dibebaskeun, akhirnya dibebaskeun konsep bumi di benteng pagar lalu ke kumaha ngobrol. Jadi kalau misalkan bukan langkung jero gitu kan, karena bentuk bangunan julang apa pada heula boro-boro itu dipertahankan, tapi upami dipertahankan kan teu aya pagarnya di kitu teh. Pagarna ge tanaman janten gampang ngobrol teh jeung tatangna. Pagarna ge tanggal sampeu. Tanggal sampeu atuh baruntas lah gitu. Kalau misalkan lapar teh nyanak sambal hukum cicing geus pagar ge. Pokona mah lalap sagala lalap lah gitu. Berarti memang kondisi lagi anu membuat Abdi mah khawatir lami-lami Sunda teh hilang gitu. Karena kahiji pengguna bahasana aya nu abdi kantos ngobrol sareng ieu anu pemimpin redaksi majalah Sunda. Setiap tahun pengguna bahasa Sunda teh ngirangan 2.000 orang. 2.000 jalmi satahun sok. Ayeuna orang Sunda sabaraha deui upami setiap tahun berkurang 2.000 penutur bahasa Sunda. Kan kebayang gitu. Berarti aya saat-saat bahasa Sunda itu betul-betul hilang. Kuari tadi anggo deui. Tadi anggo. Urang ge salah-salah teh eta hariwang ku eta mah ngadamel padaringan teh. Sasiereun sambil nyeureun eta bahasa urang kan. Kan cek almarhum bahasa Sunda mah ulah wakanya wang kanu anggang, dudu kanu jauh. Tombol kanu sana murang kali nyalira we. Diajar kantor bahasa Sunda ya. Diajak ngobrol bahasa Sunda teh ngaulang heula. Apa itu teh? Iya. Cek ibu anak we. Gimana? Enakan wi. Enakeun gitu kan. Pokoknya pengayaan nyebut heuh itu kan masih heuh dedeh. Si kirang meureun. Di pertaros kelihatan kasundaanana. Aya rencangan abdi nu putrana teh diajak bahasa Sunda bumina teh. Aslina? Asli Sunda. Oh, Sunda. Nah, eta kahiji kabentuk kanu karakter bahasa Sunda teh. Margi bahasa Sunda mah memang gambaranna siga gambaran orang Sundana somea. Bahasa rasa. Bahasana ge bahasa rasa. Gitu. Nah, padahal kan di sekolah bahasa Indonesia mah gampil atuh barudaknya. Nah, tapi biasa bahasa Indonesia diajar bahasa Sunda langsung sulit gitu. Yang orang teh tong menentukan standar teh terlalu tinggi bahasa Sunda teh pokoknya mah sok we bahasa Sunda teh naon campur bahasa Indonesia ge gitu nya. Nya Pak Ayub Rosidi nya almarhum nu memang nu aya penghargaan naonnya Ayub Rosidi untuk kesundaan. Nah, bahasa Sunda bakal bertahan upami orang moderasi. Jadi bahasa Sunda teh harus moderat gitu. Harus moderat. Ngikutin zaman. Ngikutin zaman. Tidak naon ngikutin zaman aya nu berubah serapan aya bahasa Indonesia tidak naon nu penting secara pokokna bahasa Sunda teh dianggo. Seharusnya kan bahasa Sunda teh kalebet bahasa anu kompleks pisan, seueur pisan kosakatana kitu nya. Dugikeun ka seueur anu justru bahasa-bahasa saja nyanak bahasa urang oge. Sapertos mereka bahasa Indonesia lah caket lah. Di mana ayeuna misalkan aya istilahnya di bahasa Indonesia ngabuburi. Surat itu kan eta teh bahasa Sunda pisan gitu. Berarti di nusanes teh aya padanana. Nya mensosore gitu nya tetengenahan. Mensosore. Ayo kita mensosore lah kayak tengenahan pisan. Iya, matakna gitu kan seueur bahasa dina bahasa Sunda anu terbiasa dihartoskeun secara sejalantaran gitu. Misalkan tijengkang bahasa Indonesia naon gitu nya. Dan panjang. Penjelasannya panjang gitu ngayeuna teh sanes istilah deui ya istilah mah hiji kitu nya. Sakecap gitu kan, dijengkang, dijongkok, dikusut, digosewat. Nah, tapi kamu ngahartoskeun eta bahasa Indonesia misalkan bahasa persatuan kapu jatuh gitu. Tapi memang mungkinnya kan lingua francanya bahasa pergaulan memang harus sederhana. Sehingga salah satu hikmahnya di urangnya ku ribuan suku kan di Indonesia teh komunikasi antar suku jantan langkung gampil ku bahasa Melayu. Tapi ulah sampai bahasa Melayu atau bahasa Indonesia teh ngahilangkeun jati diri, ngahilangkeun bahasa daerah nu dianggo.
Panginten nya apresiasi oge ka pemerintah Kota Bandung pangintennya. Dina terus aya nang kapungkur mah Rebo Nyunda geuning nya. Nah, aya nama kedah namanya duka itu. Kemis kan kemis. Aya batik. Aya kamis Inggris. Tapi pas hari Kamis teh jadi jara lempling. Kapungkur mah kan rebo Sunda teh duwi ka pangsi yang ge. Aya kan pangsina dinten Kemis nya. Sasin rebo. Jeung rada kirang raos kemis nyuna duh. Kirang nyuna merebo gitu kurang naonnya. Nah, kirang merwakanti karena merebo nyuna teh. Jeung idealna mah nya mun di Bandung sehari-hari bahasa Sunda ulah aya rebo Nyunda. Unggal dinten bahasa Sunda kunaon gitu. Oke, Kemis Inggris, Senin bahasa Indonesia lah gitu. Jangan ulah malah bahasa Sunda teh jadi bahasa tamu siga bahasa Inggris. Kamis Inggris, Rebo Nyunda. Berarti sehari-hari bahasa Indonesia. Nah, kadang-kadang tiap hari bahasa Sunda. Jadi wayahna di Bandung bahasa Sunda. Rakieu. Radakeun. Ku Inggris. Budaya pemerhati mah. Pemerhati. Si non point of view-na teh beda tadi nanti desain perumahan gitu pikadinya. Desain kebijakan publik perkawis bahasa tapi apanan tadi terus ningali di ketinggian Cimurui itu kan Kota Bandung gitu. Helikopter piu. Sok lamun urangnya karada lembur. Ieu Cidadap sebut lembur keneh lah ya. Bandung lembur. Tingali bentuk rumah-rumahna. Untuk pagar, tuh di pagaran anu komplek. Nah, eta teh ibu-ibu ngobrol kan gampil ti ieu nya naon ari ti teras. Ari halaman buruan, golodog, ngobrol gitu. Nah, eta janten bentuk desain arsitek bumi ge menentukan. Jadi aya kahariwangkeun teh oge kieu aya tanya aya istilahna ngobrol jeung batur anu sobat lah istilahna. Kadang-kadang cukup kumis kolan, kan video kolan gitu. Padahal jeung saket lah. Pada mengengkang lah istilahnya. Udah tah. Mengengkang bahasa Indonesia mengojengkang. Nyambungan tadi perkawis tadi kan masyarakat kita terus individualisme, sedangkan di Sunda kan aya guyub, ngariung, nongkrong gitu. Panginten alhamdulillahnya kapungkur parantos aya ruang-ruang publiknya sepertos BBWS, taman naon gitu. Panginten kayana kan sejauh mana ya pentingna eta gitu nya. Nyata di sampingnya karakteristik orang kota anu tos itu. Ya, setuju nya ngadama ruang publik ya. Anggap ruang publik. Tapi sanes fasilitasna hungkul. Tapi diciptakeun aktivitasna. Tapi misalkan di taman naon lah, taman di dia naon. Misalkan di abdi ya Ciko teh Cikapundung Kolot. Di taman. Nah, ulah di dalam taman hungkul, tapi kadang aktivitasna. Naon misalkan setiap dinten naon orang ngayakeun pagelaran tadi nanti kacapi misalkan kan baru teh jadi memperkenalkan kacapi teh ulah ku sakola kacapi. Tapi ngayakeun kegiatan nu kacapi janten salah sahiji instrumen salah sahiji nu dianggo. Ngobrol gitu kan ngopi tapi aya ya kita baru teh pancing diajar jadi bagian keseharian. Jadi tempatna hungkulnya. Tempatna hungkul tempatna teh dipancing jadi tempatnya jadi cuma tempat kadang-kadangnya jadi terbengkalai tetap terpelihara. Kunaon ya tara di ieu ku barudak gitu. Tapi upami barudak aya ada tiap sontan ngumpul ngariung naon gitu nya event naon pemerintah teh menstimulasi. Menstimulasi bahasa Sunda naon? Ngarangsang. Ngastimulasi. Ya, sudah make. Jangan aya intervensi ada membangun budaya ge kudu aya intervensi. Aya aturanna ku kieu akhirna janten terbentuk budaya deui. Janten misalkan dina hiji tempat teh aya istilahna keur urang ku urang kan diramekeun ku urang ya tempat eta teh gitu nya. Kesaha ke urang deui. Nah, contoh program pemerintah anu membangun budaya. Buruan saya. Siga simpel buruan saya teh. Tapi eta ngarangsang sabaraha penduduk
gaduh proyek di satu tempat bertanam, bercocok tanam. Eta teh aktivitas ngobrol. Meureunnya teu ngobrol bae. Urang ngopi we di dieu, ngopi. Janten hal nu biasa dilakukan di zaman kapungkur berulang deui. Padahal programnya cuma buruan saya. Mau eta orang Sunda ieu teh, balik deui ka orang Sunda. Orang Sunda mah istilahna nyamuni. Ya istilahna menyamuni. Nyamuni di nu caang, negara tapi dekat ciri. Eta kan saha nu ngadamel eta buruan saya teh. Orang Sunda, saha, tapi teu dikenal saha ngadamelna. Eta ciri khas orang Sunda oge kan. Jadi makanya orang Sunda jarang jadi presiden. Soalnya tara pencitraan, malah nyamuni gitu. Nyumputakeun we abdi mah. Saha nu eta ngadamel eta teh. Berat ya. Nah ieu ge salah satu hal tantangan orang Sunda. Kunaon orang Sunda teu muncul. Kunaon orang Sunda. Orang Sunda mah bakatnya jadi diplomat. Kunaon bakatnya jadi diplomat adaptif, gampang beradaptasi sareng janten ngadamekeun nu peperangan itu cocok orang Sunda. Orang Sunda mah kan di nu diplomasinya rada ngabohong teh, maksudna ngabohong teh kieu. Kumaha tuh orang atos, bade tuang atos. Nah, eta teh teu nyusahkeun lah gitu. Nah, di Sunda mah kedah aya bahasa lain surti. Jadi lawan atos ya surti. Nah, sami. Nah, makana upami dihubungkeun tadi nu nyumput di nu caang gitu nya. Pernah ka ieu ka Kampung Naga. Kampung Naga teh saurna konsepna teh nyumput di nu caang. Teu katingali Kampung Naga teh aya di saliwatna. Tapi tempatna teh ideal padahal mah caang gitu. Walungana, wah keren lah. Nah, konsep-konsep siga kitu teh upami dialihkeun di kota bakal langkung sae. Tapi masih relevan pamidi ieukeun ka. Nah, kan selalu bangunan teh dipelihara we, bangunan julang ngapak itu dipelihara ka zaman ayeuna, kebutuhan tempatna tidak memadai. Disesuaikan teh kalau misalkan filosofisna. Orang Sunda naon sering ngumpul aya bale-bale tempat ngumpul diskusi, berarti eta fasilitas umum nu kedah dipertahankeun di perkotaan. Misalkan fasilitas umum kan lamun kampungnya tempat nu rada padat gitu. Teu aya sama sekali tempat ngumpul ngariung, eta biasana masyarakatnya aya pertama konflik antar tetangga. Atau masalah sosial. Di tempat kumuh sok aya kejadian-kejadian nu melanggar susila. Nah, teu aya ruang nu langkung terbuka untuk orang ngarumpul, ngobrol, laporan ka Pak RW naon lah gitu, ruang publik tadi. Melihatnya orang biasa nitenan perkawis kearifan lokal upami diangkat ke nasional gitunya. Da nasional di kawan atuh seperti orang misalkan orang ka Baduy lah. Baduy teh gaduh leuit anu biasa anu gaduh stokna dugi ke 88 tahun. Cipta gelar. Eta dugi ke 88 tahun deh. Sanes waktu nusa kedap gitu. Coba pemi adaptasi ku bulog gitu. Coba bulog banyak. Bulog kalau gudang berat katanya. Gudang di mana-mana. Saya renemen di bulog tapi stokna gitu. Tapi kumaha di Baduy ku bertahan di budayana kan lestari gitunya. Lestari kumaha carana menjaga leuweung gitu yang ngajaga naon. Nah, ku aturan-aturan nu aya di Baduy eta kehidupan berjalan. Nah, kedah nama patokan-patokan eta dipelajari dalam konteks zaman ayeuna, kumaha pelaksanaan. Kebayang gitu eta 88 tahun tiasa bertahan. Badi si pare kumaha ngawetkeunna? Pare anu teu nganggo kimia kan awis eta teh. Benton pisan berusaha pare anu dituang ku urang BR. Sagala disemprot anu dituang ku urang sari dinten gitu. Jeung pare eta mah teu nganggo kimia. Berarti nya sanes hartosna kurang kedah jadi ieu Baduy tapi spiritna nilai-nilai kunosik ya. Cara mempertahankan lingkungan, cara mempertahankan segala rupa. Da bika pungkur ngaos ieu waktu zaman Covid ka pungkur. Da Baduy macam. Baduy mata Covid-nya. Itu da tos isolasi diri teh ya. Anteng we.
Kita di Ya, Baduy di dunia anu teu keuna teh soalna teh Baduy. Salah sawit anu teu keuna kopi teh Baduy. Di samping eta ka saladina nya memang si budayana si ieu na teh nya tetap lestari kayak gitu. Timiti pucuk pimpinan dugikeun ka ieu na taat. Ka ieu na teh pamimpin teh leres-leres di ieu di istilah nama jadi suri tauladan teh leres. Berarti ayeuna kieu ayeuna tos bade sajam teu karaos. Dina ya peran penting pemerintah kalau tadi budaya Sunda nya minimal bahasa lah kan bahasa teh salah sawios jadinya budaya cecerin bahasa anu paling basic seharusnya kumaya pemerintah ya pemerintah jantan dia nya kelebihan pemerintah tiasa ngadama aturan tiasa ngadama intervensi menguasai anggaran. Nah ulah perhatian nanti kan fisik wae tapi aya nu hiji nu kada dijaga budaya teu dijaga bangunan sakumaha hebatna oge percuma. Jinten ngebangun budaya, ngebangun manusiana, SDM-na itu langkung penting. Maka biasa tadi nilai-nilai kasundaan lah. Sunda itu Islam kan ditanya ya sebenarnya ya. Sunda teh Islam, misalnya Sunda. Tos ieu teh naonnya kongruen dari bahasa matematika mah sama dan sebangun. Nah, berarti upami orang yang ngajaga kasundaan eta sami sareng ngajaga keislaman. Ari bahasa agama urf, nilai-nilai adat yang tidak bertentangan sareng aturan agama. Nah, eta teh kan makana intervensi kunaon tadi kumaha format bangunan, kegiatan antar warga siga kumaha dibuat, diprogramkeun. Nah, program eta tapi satu catatannya abi evaluasi buruan saya ada seueur hal nu hikmahna gitu. Sanes ieu wae produksi pangan oke. Tapi eta ketemu nya pendak antara satu warga dengan warga ngerjakeun hiji proyek silaturahmina. Eta mah tambahanna botramna. Aya botram teh kan ku ayana ngumpul kitu. Berarti itu dinaun asin nah gitu kan botram. Aya istilahnya aya istilah botram, aya nu sebut di tempat nu sanes mah aya sanes botram istilahna teh. Aya naonnya papahare kitu nyebutna sebat abi mah. Jadi tiap bumi teh nyana ieu naon teh hidangan dikumpulkeun aya urang sareng. Netes ieu teh netes seur arical ayeuna tempat gitu banyak nyamuk poe lah. Masih ayam nyamuk poe dah. Terus aya udah mencikom. Nyamuk poe apa? Tengah dinten nyana cangu tina bobokon. Kudu asin tapi nikmatna langkung ti bulan kejengan. Oke. Pengen diperlukan gepuk. Nah, tuh kebiasaan botram secara tidak langsung orang jantan apal saha tetangga nu tiasa tuang. Jadi saha tetangga anu gembul. Anu gembul saha. Jantan eta teh cara dampak sosialna itu aya anu tegaduh tuangan kaajak hayu. Berarti nyaper oge ke pemerintah gini dina ngarumuskeun hiji kebijakan dan peraturan kayak hiji kedah diperatoskeun jangka pendek jangka panjangna supados teu tadi tempat unggul gitu kan program teu keras dampak sosialna gitu. Dampak sosial. Jantan kedah dilibatkeun ahli antropologi, ahli naon, ulah asal jebred wae anggota dewan merasa punya kekuasaan intinya untuk nu di pikiran fisik we, fisik lampu di mana-mana. Padahal tidak setiap wilayah. Anu katinggal perlu ta eta masalahna mah karena proyeknya di dieu. Hari budaya mah teu katinggal, hari lampu mah oh iya. Hari apa ieu. Oh iya keren, jalanna leucir gitu. Tapi tadi manusana pembangunan manusia seutuhnya serba harta gitu. Jantan orang ya sekedik lah kumaha ngamunculkeun deui nya budaya Sunda jantan budaya jati diri orang nya tugas urang sadayana. Jadi orang ngayekeun sok sanes dari nganceng kenal nya tadi mung saseureun sabeunjeureun tapi urangnya gaduh PR panginten kanggo milih pamimpin teh memang anu nyaah nya gitu nya ngarti gitu. Teu ngan saukur manehna nyunda tapi tadi dina bikin atana pinyin peraturan kita ge kedah disesuaikeun kedahnya
mun ieu mah kada menyeluruh lah Iya. apa teu sekedar rebo nunda Geus. Iya. terus Terus evaluasi Sebetulnya kumaha? upami misalkan ieu anu falsafah orang Sunda dibawa ke tingkat DPRD Kota Bandung di AMO gitu di pilihan da seueur biasa teh ngabedahna gitu janten ieu teh para pengagum urang di luhur teh pangais negara teh istilahna misalkan nganggo falsafah anu lokal kan biasa dimanfaatkeun da sakumaha ageuna urang Sundanya. Sok naon nu teu aya dina Sunda gitu matak tadi kadang-kadang disebutkeun Sunda teh Islam teh Sunda lengkap gitu. Malihan upami ieu mah istilah cek legegna mah wani ngadu lah. Nah, gitu. Wani ngadu gitu orang Sunda. Legeg geuning. wani diri Diriungkeun dah. Wani diriung. siap loh alhamdulillah teu karaos atur nuhun Kang Iher Alhamdulillah tuh. pokoknya Kang Iher ge gaduh non channel TikToknya panginten Mana mah teman ruang riung ngopi we. namina Ngopi rebuan. Jadi cerita ngopi. Cerita ngopi. mangga biasa di follow atau ngilap follow oge ya pada ringan channel Pada ringan channel. Urang sami-sami biasa sieun Dia sama di YouTube ya, pada ringan channel. di YouTube aya di TikTok ge aya yang kala saling ilahnya mudah-mudahan tanam yan hiji follower mudah-mudahan jantan sasieun sabenjeureun tarekah urang mudah-mudahan sing dilancarkeun disehatkeun Atur Kang nuhun, Iher Kang. oge dina aktivitasna oge tina segala kegiatanna mudah-mudahan Allah maparinan kalancar sareng kieu deh Kang O sampai acan ditutup gitu. Teu canten yang keneh wae. Ulah kapok. Eta ulah kapok da di dieu teh dituangkeun teh dileukeun dipundut ilmu na hungkul. Salah. Mohon turun sekali deui ka Kang Iher oge Kang Uden parantos nyarengan urang sadayana. Ge kalok ya. Kalok munggaran. Seringnya ya kan. Insyaallah asal surut ieu. Tadi ngantosan di mana ada. Eta teh can di mangga-manggakeun eta. Aturan oge. Aturan oge ka para pamirsa nu parantos mancot di kawitan wikalekasan mugi aya guna sareng manfaatna bobos sapanon carang sapakan. Nada Agung cukup lumur jembar pangapuntenna ti Bapak Ibu sadayana. Kembang pinitik Sumedang tina Barat tutup lawang sigotaka. Cak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.